jadi eta mah masing diimahan ogenan moal lain piimahan upamana dipake neuneun saato da moal kaur hirup toh mage bareta posing nyen kandang domba anu pas ayeuna pake makam kiamat dah arae bae eta didinya mah lamun di anggojang tempat jalmi kitu modal ngadamel bumi kanya teu lah atunya oh mah eta mah kudu jadi tempat dugem atau tempat DJ ngadukung mah biasana kan soalnya di tempat DJ mah loba nu marabok asadengkeun setan kalau nu marabok resepkeun mah jadi didukung kana tempat DJ mah ari tanah putih teh nu belah mana mah kapan anu mumuntuk eta teh samat lokasi anu ayeuna sok tulujukeun mah pokona mah